oge dina naon mangga para sadaya di acara urang buka wae bismillahirrahmanirrahim. Antos teh pajogho mangga geura bagiakeun pangbagia nanging satacana palawargi bilih aya anu hahalang janten lintang anu bakal norotos jalan lelewatan sumahka ujabi juga lama amarullahu ta'ala bihi bimsakin atau tasrihun bi'san turutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Yunus Bapak nikahkeun putri teges Bapak anu wasta Neng Yeni Setiani pikeun hidup suka sami suka kalayan nganggo mas kawin kumang rupi perhiasan mas anu seurna 10 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah kai Neng Yeni Setiani putri Bapak kanggo abdi suka sami suka kalayon kanggo mas kawin kumang rupi emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pribumi anu parantos digalbetkeun nya secara dipasrahkeun teh digalbetkeun paur dibawa deui tah dicepeng ke apana mangga dicepeng kuduaan masing-masing mangga diasongkeun heula diasong dicepeng mangga dicepeng ieu na kuduaan dikotoke heula saketa dipalihkeun dipayunkeun ka itu kanggo kamera nah dicepeng apana dicepeng tah kitu kehalangan seorang weh gitu tah gitunya. Bismillahirrahmanirrahim di krianya senaka kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nengake kesanakan visi mati
kanggo bekal gini menang kali mangga ditampi. Atur nuhun pisan ditampi lahir batin dunia akhirat bujang-bujang cacanakan lancar cacanakan Malukna Gusti kadangkan kapilang hati ka ibu sareng karama nadakan masuk keselamatan selamatna pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarangan sakan jadi kesenangan sing senang laki rapinan diurung pangpayunannya eta pada istina masih dugi kahartina harti kenulis ayana labatkan kana manahna manawi aya gunana nu dipabri manfaatna manfaatna lahir batin alis teh masing prihatin ayana aya nu mimpin kacara ge masing tigin alis ku maula kalaka ulah baheula bisiraka menang bala kudu bisa sirih bela silih bela jeung caroge ulangan pasir bae mending oge boga gawe ngalarapi unggal poe rapi na saimah rumah tangga tumanina tapi lamun lebasa